kieu wae kitu. Ada kieu wae. Naon atuh? Kieu anjing motor teu boga. Ulin duit. Awewe geus pugu da ulun hayangan. Nyo pusing aing mah. Hirop teh geus kieu teu balik. Anjing, matinya. Mikir atuh sia teh goblok. Tingali ayeuna motor narang-narang goblok. Tuh itu pangosan. Geus siap aing beraksi anu. Sinarian otak mana encer. Siap kuat. Naon atuh? Apal teu beci? Beuti. Apa? Anu beci teh ke Australia. Salakina ka Singapura. Sing bener. Aslina anjing. Motor dua tang nu hiji bit karbu, nu hiji injeksi. Lah kesempatan orang enak mah. Ayo. Sia anu assassin aing fighter. Sia nyepin aing balik teh heula. Si anjing goblok sih euy. Buru lila sih. Aduh, ngaronda eueuh kopi-kopi acan. Heuh anjing teh kopi-kopi acan anjing teh hayang mah aya jarcokna ieu teh kuduna mah. Setelan eta plat koneng gitu. Pak RT, woi, Pak RT kemana? Ka dieu lah. Bos. Iya biasa keur ngontrol, Bos. Ka dieu lah. Kopi lah ka dieu. Tahu dulu dewek. Jeung mentar handana atuh lah aing mah. Bosan teh isi. Udah kan tadi dieu lah bang ngobrol heula ieu teh. Lah dekah can ngeukepan pamajikan acan ieu teh. Aya naon? Ka dieu ngopi lah ka dieu. Sata Pak RT dieu tadi. Oh, siap. Naon tuh itu barudak euy. Iya biasa ya uang banyak orang rek kieu wae tuh kan didinya. Jadi kieu nya Pak RT. Boleh di lembur urang teh can aya bangsat patroli itu. Patroli bangsat gitu. Patroli bangsat. Heeh eta di lembur batur mah geus aya nu maradog domba hayam nepi ka haramin garoblog gitu. Ih kumaha ieu teh Pak RT solusina? Oh, heeh. Kumaha? Teuing rumahnya. Duh, jadah RT belat-belat teuing. Lah Pak RT nama wang ngalontrol we lah. Narangan bangsat. Bisa motor bangsat. Pariheun ngomong jeung Pak RT mah teu nyararambung, bararodo da lah. Hirup di Pak RT teh. Ke sebenarnya mah aing teh lain bodoh nya. Kan naha. Kan rada belet saeutik kitu. Pak RT anjing. Jarum coklat teh jeung bako cap wayang. Ya Pak RT buru lah. Heuh nya ayo. Yuk, ke heula Pak RT mah rada abdol urang. Enak pan jam 1. Cep setel musik lah. Pusing aing. Nah, di pareman gua. Rek duh gamrek patroli ieu teh. Doh gelo Pak RT bodoh pada Pak RT na ge lah. Cok di Pak RT na ge. Aing mah buru-buru lah. Aing bangsat ge teh kumaha nih. Aduh. Anjing atuh asa telas euy. Mama atuh keko aing lah. Beres suka cek atuh. Nah, Pak RT itu. Naon itu di dieu? Mana? Itu di dieu. Mana Pak RT tinggal kalau dia. Kewang balik kan. Pak RT itu juga mana? Juga bangsat itu. Mana aing kayak ini anjing. Aduh. Oh, bisa tahu kurang euy. Aduh, nyeri. Mana? Itu bangsat kan? Mana? Itu bangsat lompatan. Bangsat. Pak RT tewak Pak RT. Lain itu mah meureun tah. Itu mah keur ucingan meureun. RT aduh. Kada pisan anjing. Buru. Nyap sing kaburu.
Wah, saat kekurilingan kan jalan kali itu cuma muter ya. Nah, Pak RT mah. Pak RT lah salah wae. Elan haji aing mah salahnya. Pan RT na bodoh. Aduh. Orang nonton RT. Akhirnya lah kagok dia geus lumpang buru-buru. Nah, ke mana ayo dah? Ayo si RT. Kan rek moro bangsa tadi orang kan moro bangsa. Otak itu di mana? Buru-buru. Aduh. Ini kali kiban. Wah, ini aduh, capek di goblok. Coba iring lagi. Bangsat, itu teh bangsat. Bangsat aja itu. Bangsat aja itu. Bangsat. Lain itu mah lain. Udah. Aduh, warga ngerasa tenang lihat nih. Kuat. Ah, kok ya. Anjing. Waduh. Oh, emang kan bukan skill ini. Wing flicker mana split? Besok malam penjara skill lah. Ya, flicker tewek. Halus. Lewat. Itu kan kebun sawit gitu. Tadi mana apa? Aduh lupa cepat deh. Ya cek aja Ini aja. Aing enggak mau ieu. Mau cing. Modal ya. Pak RT meureun. Kuat aya modal aing teh ieu euy. Dieu. Tuh aya WC. Modal isinya. Yang keren Oh, Mana lu kan ngawaduk padahal ada we. Bangsat eta mah. Bangsat. Dak kemarot mana banyak. Bangsat. Kemarot Tewak. Berenang. Hati-hati aja. Berenang. Hirup mah eueuh nu instan sareng ge kudu ditinyu heula. Tong babangsat bisi jadi jelema sesat. 1 2 3 wah anjing. Kita setelah selesai Selesai, bos. Inilah anjing ini tukang modal gua ya bos ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya di sini tidak main karena menjadi kameramen yang tersiksa. modal terus ya. Di kopetna narapelkeun nih.